Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta pun Sri Asih bade midangkeun kawih ulah ceurik wilujeng nyakseni. Cak di dieu, cak semetieu, lalakon cinta nu urang teu pantepkeun tong diguar deui carita cinta nu pegat najan kagandung sagunung najan duriat sajagat kadeudeut nu nyangrepakeun akhirna urang papisah rek kasaha ka urang mana geura milari gentosna jika kidul jika kalir ngulon ngetan moal nyaran tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain abdi urang geus lain-lainan lain ulah ceurik tong dijeng cerikan tarimakeun janten duda abdi pasrah jadi randa da geuning kieu kuduna urang teu bisa kumaha ulah ceurik tong dijeng cerikan wayahna urang papegat najan hate masih berat pileleyan hampura abdi hampura rek kasaha ka urang mana geura milari gentosna jika kidul jika kalir ngulon ngetan moal nyaran tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain abdi urang geus lain-lainan lain ulah ceurik tong dijeng cerikan tarimakeun janten duda abdi pasrah jadi randa da geuning kieu kuduna urang teu bisa
pegat, najan hati masih berat, pilu